Alah, panas kieu Gusti Nu Agung rurusuan abi. Alah, ieu kopi saha nya? Alah, kuat ka hideung kieu ieu kopi hideung ieu mah asli. Nu saha ieu nya? Digular-guler kieu. Gini aya Mang Asep. Mang Asep nuju naon? Kang Cepot, bade ka mana Kang Cepot? Ieu we kieu we luntang lantung Mang Asep. Nya. Ieu kopi Mang Asep sanes. Nya leres, palai. Moal kopi hideung sakedik deui. Tos ti sigana teh tu dateng ngebul. Meni resep Mang Asep kana kopi hideung. Resep atuh favorit eta mah. Anjir favorit sae. Di panas kieu Mang Asep nya cuaca. Teu ka mana Mang Asep? Teu tuh nguseup atuh. Tos sore kieu nguseup panas mareret. Leres Mang Asep ieu teh cuaca teh panas-panas teuing Gusti Nu Agung. Abi tadi ngelekep gitu. Keluar panas di bumi tiris. Atuh sanes nguseup Kang Cepot. Hoream teuing nguseup. Nguntul komo nguntul Mang Asep nguntul teh panas eta teh lalawura teuing. Mang Asep osok nguntul nguseup. Tara koyong mecakan tadi nama. Tah sok kira pecakan panas nama aya kacida kumaha halodok kieu Mang Asep. Upami nguseup nguntul urang kedah mekel payung. Cai sagalon. Teras mekel naon teh? Kopi kitu sing seueur. Nya eta oge. Nguseup ka mana? Ke Bendungan teh sokna. Nya ke Bendungan. Bendungan mana? Jati Gede atau Sadawarna? Aya Cirata, Jati Gede, Sadawarna. Alah, tebi-tebi teuing kumaha halodok kieu Kang Asep. Nguseup nguntul di Bendungan, leheung mun meunang eta teh. Sok meunang resep Kang Cepot ngalalawak. Eta lauk ka resep abi eta mah. Sok kenging Mang Asep lauk lalawak. Kosok atuh lumayan we aya 1 kilo 2 kilo. Geuningan seueur. Di mana eta teh? Sadawarna cobian ra. Cisadawarna Kang Cepot. Sadawarna nya. Ira atuh bade nguseup ka ditu. Senen lah urang tadi tu cobian. Ayo abi ngiring atuh. Kena mekel sabaraha nya eta?